nuju ngabandungan dongeng nuju duna gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-88. Mang Jaya sapara kanca di Mang Jaya Official ngatur kenuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Dongeng naon cenah dihanca Mang Jaya gelebugna angin rawa ono. Ieu dongeng karangan Aan Merdeka Permana. Tah wami bade ieu cenah para mitra sadaya ieu namanya para wargi upami bade ieu ieu bade maksudna mah bade hudang cenah kita. Aduh tiasa koreja cengkas terapi kuliah hudang para mitra di kunian hudang kitu di antawisna para mitra kecapangandirna sangkan ngantepkeun kana tujuanana ternyata hudang teh. Mang Jaya ngaturkeun nuhun terutami ka mitra sadaya nu seueur perhatosan kana dongeng di Mang Jaya Official. Kalayan atas nami admin sareng kru ti Mang Jaya Official, Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi urang salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Carios nyambung gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-88. Mangga nyangakeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari. Carios nyambung para mitra sadaya karangan Aan Merdeka Permana dina judulna Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh para mitra bagian ka-88. Sabada juragan bendara wadana hari tumanya ke Akidarum kumaha carana. Barabat Akidarum cacarita. Yen di zaman ayeuna masih keneh aya jalma nu dibere punjul dina elmuna. Dibere paleleuwih dina boga ilmu nyaeta bisa ngayakeun hubungan jeung makhluk-makhluk anu gaib. Malah saur Akidarum harita teh nyarita. Atuh, ulah tebih-tebih kaulah nun gamparan. Dalah pun lendra oge, sanaos katingana jiga balilu. Tur didamel di urang teh ukur janten badega. Namun da jiga nu kagungan katiasa sarupa kitu, maya genun. Manggawe emut atuh ku gamparan, 2 kali pun lendra leungit. Malah bisa disebatkeun tos dianggap tiwas, tos dianggap pupus gitu. Namun ngasumping dina jag-jag belejag. Kitu tah. Disebatkeun anjeunna cenah nu kadua kalian kamari. Nyaeta ku begal teh disebutkeun ti kunclung cenah kana eta. Kana rawa tapi naha tiasa sumping deui dina kaayan jag-jag belejag. Tah kitu mah genun. Janten ku pangemut isim abdi sunu bodoh. Rupina pun lendra ge tiasa dimanfaatkeun. Saur Akidarum ngadangu caritaan Akidarum sarupa kitu. Pikeun sakitu kalina juragan bendara wadana unggut-unggutan deui bae. Heueuh, kaula ge sok ngabandungan Hedarum. Eta budak teh jiga-jiga sok ditepungan ku sabangsa nu gaib. Nganu ngalantarankeun kaula kurang resep teh. Bongan we sok ditepikeun ka kaula. Sok patukang tonggong jeung kapentingan kaula. Dina cita-cita hayang nyaatkeun ranca teh kitu tah. Nu kaula ngarasa teu parok teh. Jeung si lendra babakuna mah sakitu we. Ari katingalina ku kaula mah memang eta budak teh jiga boga ilmu leuwih batan manusia sejena. Saur juragan bendara wadana. Ngan bae para mitra Akidarum haben mere kayakinan. Yen lendra teh bener bisa ngayakeun hubungan jeung sabangsa makhluk gaib. Anu mawi nu seueur kajantenan aneh teh. Nu kantos kealaman ku manehna.
Tadi ge disebatkeun ku jisim abdi teh kapungkur leungit, malah tos dianggap tiwas. Atuh tapi naha sawaktos ditahlilan dina dinten katujuhna, bet ngurunyung deui, kitu nu me oge. Eta teh pan aneh ka bina-bina. Da urang sarerea yakin harita teh waktu nyaeta ngurebkeun si Lendra teh ya. Tapi naha ari dibongkar makamna. Dibongkar makamna geuning. Nu harita di naon teh dikubur ku urang teh. Gedebog jauh kitu nu mawigeun. Ta ieu nu nimulkeun kaheran jisim abdi teh. Buah-buah si Lendra teh boga ilmu pinunyul. Kitu nu moy oge. Tah kamari-kamari kajantenan kitu kaalaman deui. Saminggu dianggap ti kerlep kana ranca. Nya atuh ayeuna bet muncul ti jero ranca. Malah kapangina ge ku si Ujer sareng ku si Dayat. Harita kekerbekan tuluy muncul Mang Lendra. Tah, ku pangemut jisim abdi teh. Eta kajantenan teh teu ilahar sungut. Janten jelas si Lendra teh boga ilmu nu pinunyul. Nu mawi urang mangfaatkeun bae eta pun Lendra teh nun. Kitu cek Aki Darum. Para wargi sadaya atuh si horeng si mana horeng anu keur ngobrol teh lain juragan Bendarawadana jeung Aki Darum bae. Salah anu sejen ge atuh ngiru ngobrol bimar konah oge harita teh make jeung ti ngecewi sorangan. Heueuh. Ku aing ge karasa jiga-jiga si Lendra teh boga ilmu pinunyul. Jeung de aing esok ararane ningali kalakuan si Lendra teh. Nyaan ti baheula mula. Eta geuning waktu manehanana kungsi ngageroan jalma teh ya. Heueuh, neng geulis. Buah-buah heueuh. Si Lendra teh boga ilmu pinunyul. Kitu para mitra cek bimarkona. Sarerea ungut-ungutan ngan ai Mang Lendra makulantaran eueuh di dinya teu mere cenah para mitra. Teu mere reaksi naon-naon da eueuh jalmana. Kumaha atuh juragan Bendarawadana para mitra sadaya. Harita juragan Bendarawadana nyarita. Oh. Naha urang ge kudu ngagunakeun si Lendra. Pikeun ngayakeun babadamian jeung makhluk gaib. Dina matotoskeun nyaatkeun ranca teh ya. Saur juragan Bendarawadana. Atuh cedok para mitra Aki Darum nyembah harita teh ka juragan Bendarawadana. Pamugi gamparan ulah ningal pun Lendra salaku badega nu. Upami eta budak kagungan katiasa alangkung tinu sanes. Taya bayana katiasana dimangpaatkeun gamparan. Kitu nu mah oge nun saur pamingmut jisim abdi nu bodoh kitu mah oge. Ngan katingan aku jisim abdi, pun Lendra di lingkungan urang mah, nyaeta kagungan pangarti sapertos tadi nu disebatkeun. Taya lepatna, upami ku urang dimangfaatkeun, kitu maneh ge nun. Cek Aki Darum tur ari geus kitu mah sarerea sapuk, pikeun nyieun tarekah cek usul Aki Darum teh. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Tunda nu keur baradami di pendopo kawadanaan ranca. Ayeuna urang ngabandungan lalakon Mang Lendra. Basa ngaleos ti rohangan pendopo. Mang Lendra teh memang nyebutkeun rek ngalapangpung. Ngan bae ari geus anjog ka sisi leuweung mah manehna kalah ka Cinekul. Sisi tangkal kai bari ngalamun manehna saeneng-eneng. Aduh, aneh aing ye. Aing mah teu ngarti saeutik oge. Kunaon atuh lalakon hirup aing bet jadi kieu ye? Araraneh aing mah heueuh. Aneh puge ceuk pikirna. Ceuk pikirna bareto ulah ilu ka juragan Bendarawadana ti kerangkeng Indramayu mula nepi ka tatar galuh teh sejahayang neangan pangalaman bae.
bener ge aing teh. Ayeuna leubeut ku pengalaman. Tapi kalah ka pengalaman nu kieu atuh aing mah. Araraneh ting aing mah. Da kahayang teh nu kieu pengalaman aing lain. Omongna deui dina jero hatena para wargi. Atuh geus teu bisa diangles deui. Yen salila ieu dirina geus kabaud ku urusan-urusan gaib. Geus puguhing harita teh kasarad ka alam beh ditu. Manehna kungsi cenah aprak-aprakan di Pulau Majeti. Di hiji karajaan onom para wargi sadaya. Malah kungsi ngayakeun hubungan atawa cenah obrol-obrolan jeung nagri minangka ambara hayat nagri onom. Tak ieu anu memang Mang Lendra teu hayang sabenerna boga pengalaman saperti kitu. Tapi ayeuna naha atuh manehna ujug-ujug boga pengalaman kitu bae. Dalah ayeuna ge geus aya di alam nyata oge. Nyaeta alam manusia tetep wae kahirupan gaib mah nutur-nuturkeun bae. Teu bisa dipopohokeun jeung teu bisa cenah harti nama dipicin. Harita Mang Lendra ngagerendeng deui dina jero hatena. Heueuh. Aing teh geuning ayeuna make bisa mireungeuh naon-naon. Nu teu kabireungeuh ku manusia sejen. Geuning dina dahan tangkal waru doyong. Aing kadeuleu aya kunti keur ucang angge. Beuh. Pajah jurig mah sok kaluar ti peuting buktina eta kunti di jubah bodas. Bukna panjang saseret bitis. Jeung beungeut da ge pias deui. Panonna bolong molongo. Ya ulin tengah poe ereng-erengan deui. Cik hate Mang Lendra bari mireungeuh kana dahan warudoyong sakarereta. Heueuh, panon aing mah capek jeung bariekeun kieu we. Loba tetenyoan jeung loba dedengean deui. Nu teu mata kresep. Tuh dina logak batu. Maka ya hulu nagen eueuh awakan. Bukna gimbal di aing mah. Panon bolotot ieu. Kulitna ge karadak di kasar. Jeung letah ulal lel kitu. Nyaha makhlukna nya naon atuh nya eta teh ngaranna? Rarane ting aing mah. Make nempo nu kitu patut sagala. Cik hatena. Basa sakareretan mireungeuh kana batu cenah para mitra anu lempar. Nu tengahna bolong make aya hulu segala rupa. Ngan anu aing aneh teh nya ka mana si Bantangin tah? Jeung si Surajaya tah. Padahal yang dina mah manehna teh rek ngajak aing ka alam manusia cenah. Dikeun nyusul-nyusul si Jaka Sampireun. Anehnya, nah ka mana manggeluk teh nya? Dasar kasebelan deh sia. Malah jokeun buat manehna ka aing teh ye. Cek Mang Lendra para mitra. Dina jero hatena. Harita ge para wargi sadaya. Kitu harita anu kajadian-kajadian nu tumiba keur Mang Lendra. Memang para wargi sadaya ayeuna Mang Lendra jadi aneh. Atuh cenah atuh dedeleuanana beuki jelas ningali kajadian-kajadian aneh. Malah dedengean oge araraneh ngadenge kajadian-kajadian anu tumiba harita. Dedengean manehna harita teh loba nu pating cakak kadenge meuni jelas atuh atra kadenge kana ceulina. Iku deui. Aing pating cakak itu. Beuh. Aneh aing hirup deh yo. Aing teh berarti diganggu dulu ya anak itu mah. Aing moal bisa tenang yo. Nana haun atuh tadinya. Di duluan aing meuni jelas ningali kunti tadi. Ningali hulu mah ieu hulu. Ayeuna dedengan aing. Ni jelas kitu anu pating cakakak. Beuh. Halah di alam nana haun atuh kitu nya. Kitu para mitra sadaya cek Mang Lendra. Kulantaran jelas kadenge kumanehna aya nu nyakakak harita ge atuh para wargi sadaya. Ngan sabot keur hulang-hulang Mang Lendra mireungeuh aya abring-abringan simeut haliber. Muru pasawahan nu parena sumedeng hejo. Simeut teh para mitra boa jumlahna mang rebu-rebu. Boa mang ratus-ratus ribu.
Sanggeus ngaronom Jarami pare kabehanana meni recok ngahakanan Jarami. Tekung silila pare ancur dadahana dihakanan ku ribuan buah jutaan simet. Bari kadenge sorak teh simet teh para wargi jiga anu nyakaka ke jiga ganderwo bae cenah saleuseurian. Eta simet-simet jika nu bunga pating cakakak para wargi sadaya matak nimulkeun atuh cenah. Buluk-uluk cara rengkat. Asa kakara saumur-umuran nyunyuhun hulu ningali kajadian model kitu. Pare ancur saharita beaku simet tadi hakan cenah para wargi parena. Ku eta mang rebu-rebu mungkin mang ratus-ratus ribu simet. Anu kabeneran daratang kadinya bari pating cakakak harita teh semu bunga. Ayo urang meakeun ieu pare gabe. Mengembeng orai geus nibaehan ku manungsa. Mengbeng pokona mah bangkong geus diaraan ku manungsa. Ayeuna urang bebas kama nyiar hakaneun. Moal disandok bangkong, moal dileg-leg orai deui. Lantaran orai jeung bangkong loba nu dipodanan ku manusia. Urang ayeuna leuwih kawasa ngahakanan pare deui. Para wargi anu mulia, simet jeung sabalad-baladna pating cakaka. Raja simet kadenge kumang Lendra nyarita model kitu. Abong geus dititah kudu jadi rajana cenah para wargi. Sakitu beuteung geus tinggarenang oge. Beuteungna geus balu citreuk oge para wargi. Tetep we ngahakanan tatangkalan, ngahakanan pare jeung ngahakanan daun-daun pare teh. Eta ribuan mungkin mang ratus-ratus mungkin oge jutaan simet beuki ngagalaksa kana pare. Sok meakeun kabeh heuy. Meakeun kabeh. Sok meakeun urang pesta. Pesta ayeuna pesta. Kiraha deui urang pesta iwati ayeuna beakeun kabeh beakeun. Keun bae babari ieu. Beak pelak parenu ieu urang pindah kana pelak parenu itu. Itu jeung kitu satuluyna hayu urang beakeun beakeun. Para mitra cek siluman simet marentah ke anak buahna anu harita ngagalaksak para wargi sadaya meakeun pare pelak manusia. Para mitra pamiarsa, eta kajadian aneh katingali ku Mang Lendra. Malah tungtung nama Mang Lendra teu cicingeuna tuluy manehana nyarita. Raja simet sia. Naon sia gagawah pisan? Tutuh titah teh. Na teu sadar yen eta teh kajahatan deuleu. Ceuk Mang Lendra. Ribuan simet kaasup nu jadi rajana caruringhak. Ngarasa heran aya manusia bisa nyarita kamanehanana. Atuh cakakak harita para mitra sadaya siluman simet teh nyakakak saleuseurian. Kulantaran aneh aya manusia make nyarita kamanehanana harita teh para wargi sadaya. Para wargi sadaya Mang Lendra harita teh atuh ningali kaayaan kitu. Makhluk-makhluk sejena kaya ninga kunti ganderewo jeung buta hejo caruringhak bali pating cakakak para wargi. Kulantaran ngarasa heran aya manusia make jeung nanya kamanehanana sagala. Para wargi anu mulia, tadi basa lar aya Mang Lendra ngaliwat padangan tep wae da dianggapna jalma biasa nu bodoh teu apal kana alam gaib. Atuh ningali kaayaan kitu ganderewo harita teh ngilu nyarita.
Wow. Ngeuning manungsa bisa nyarita, ho? Manungsa bisa nyarita dulu, ha? Cik Gandarwo nyarita ka baturna, bari cakakak saleserian para wargi sadaya eta Gandarwo teh. Nu diajak nyarita cileuk panona bolototna bari sungutna, anu darwak teh calangap ngaluarkeun acai. Ngajahat? Wanya bedahnya tuh main dianggap jahat dulu. Tema Raja Siluman para mitra cakakak baturna saleserian harita teh. Kulantaran Raja Siluman ngilu nyarita harita ge, Siluman simeut teh malah mah para wargi sadaya Raja Siluman simeut meberkeun jangjangna jeung ngarangguaskeun suku-sukuna di ditu mah nyingsieunan ka Mang Lendra bari cakakak seuri. Mang Lendra gancang ngajawab, Yeh, memang jahat dulu atuh sia. Ani ka ngabangsat banyak manusia dulu. Cek Mang Lendra para mitra sadaya. Nah, make dituding ngabangsat. Apaan pare teh jadi kumaneh dina taneuh nu tadina geus aya? Jauh samemeh aya manusia. Taneuh ieu geus aya dulu. Pare geus aya. Ulah sakadar manusia nebarkeun bini, langsung ngaku mutlak boga maranehanana. Tuh, satu bajing ngahakan buah caruluk. Geus kitu ngising taina jadi pelak caruluk. Geuning teu ngaboga-boga. Tuh, abringan manuk ngahakana naon bae di bawah hiber. Geus kitu aya sisikian murag kana taneuh. Jadi tutubuhan. Geuning teu ngaboga-boga dulu. Cek Raja simeut para mitra sadaya. Harita ge manehanana Raja simeut atuh. Manehanana cumarita sarupa kitu. Mang Lendra gancang nyentak. Ganeng sia. Maneh masyarakat dulu. Yang ngaruksa kehidupan manusia. Kudu dibasmi sia. Cek Mang Lendra. Bari ngepukana sakur simeut nu rabeng, ngan bae beuki dikepuk beuki ngalobaan. Malah kusabab diusir-usir bae, pamustunganana Raja simeut marentah ka balad-baladna para wargi sadaya, sangkan ngalawan bae. Atuh pamustunganana Mang Lendra dikepuk ku ribuan simeut, bari pating cakakak eta simeut nyerang ka Mang Lendra, saleserian ngarasa bunga nyerang ka Mang Lendra. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Tapi beh dieu tetela nu ngepung Lendra teh salin rupa jadi makhluk-makhluk anu matak pikasieun. Awakna mangrupa jalma tapi aya jangjangan, jeung bulu panon rancung sapasang. On kitu deui para wargi sadaya, on kitu deui atuh sukuna langkoyang panjang. Lamun lempang acleng-aclengan kumaha we cenah simeut kitu kaayaanana mangsa harita. Mang Lendra para wargi sadaya ningali kaayaan kitu mah manehna nyarita. Udah ngajar sia. Nah kamana si bantahan nya? Aduh. Mun eueuh manehna, waduh, buah-buah aing paeh dikoroyok ku simuan siemeut ya. Nah kamana atunya manehna teh nya? Cek hatena bari cungcat cingcet memparkeun panarajang siluman simeut. Para wargi sadaya harita atuh siluman simeut narajang bari ngabetrik-betrikeun sukuna. Malah mah para wargi sadaya anu memang sukuna jaba cucukan teh cenah atuh
lamun kena kana beungeut atawa tarang kana bocokna luar biasa. Tapi sakitu geus pada narajang awak Mang Lendra can kabeunangan bae. Malah batan manehna nu kabeunangan kalah ka balad simet loba nu kapeupeuh. Sakali kapeupeuh ku Mang Lendra simet eta siluman simet langsung teu mangga pulia. Harita ge saban peureup Lendra ngaheumat, saban aya nu kabeunangan. Mireungeuh kitu Mang Lendra beuki sumanget bae ngaheumatkeun ka kenca kakatuhu, tur akhirna para mitra balad simet bubar kataburan sapada harita. Ngajauhan awak Mang Lendra teu kuat ngalawanan ilmu panemu jampe pamakena Mang Lendra dina ngoning tarung jeung siluman simet. Samemeh balad-balad siluman simet harita para wargi sadaya ngajauhan, sapasang leungeun Mang Lendra disurungkeun ka hareup. Bareng jeung eta harita kadenge angin gede lilimbungan ngaguruh kaluar. Harita ge para mitra sadaya tina dampal eungeun Mang Lendra ngahiuk atuh harita ge kadenge sora angin anu ngahiuk lilimbungan. Para waragi anu mulia ngaso heula. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra pamiarsa nu sami-sami ngabandungan eta ieu dongeng. Harita sakumaha nu kauninga para mitra sadaya ngaguruh sora angin sabada harita Mang Lendra ngacungkeun dampaleungeunna. Eta serangan angin anu kaluar tidak sapasang dampaleungeun Mang Lendra para wargi. Muni karasa tarik nebak sakur naon bae nu aya. Dahan kai pating dorok-dok, gunukan batu perai mancabura, nu teu kurang-kurang akibatna ratusan balak simet awakna ngaraceleng ka tukang katabaku angin anu sakitu gedena tur karasa panas. Malah mah di antara angin nu ngahiuk para wargi sadaya aya hiji serangan anu siga sora gelap wae para wargi. Dina kaayana kitu mah harita oge uguh siluman simet teu kuat manehna ngaguak sapada harita. Aduh, tolong! 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 Balad simeting koceak pating gorowo kaaclengkeun jeung katebak angin lilimbungan dina sapada harita. Para wargi anu mulia beja ngeunaan balad siluman simet anu bubar katawuran. Harita alatan ditarajang ku angin gede lilimbungan. Harita geus babari tepi kanu sejen. Lain ka bangsa manusia tapi ka bangsa siluman sileman. Malah mah para wargi sadaya siluman babakaur. Harita keneh atuh manehanana ngarasa reuwas. Kulantaran siluman simet raceleng kabawa ku angin lilimbungan anu gede. Ilmu Mang Lendra luar biasa. Dina enggoning cenah para mitra meruhkeun para siluman dina waktu harita. Heh, dedengean, balad siluman simet geus eleh ku jalma saurang, hah? Kusaha tadi, hah? Kusaha, hah? Urang ngajara dulu. Wanya siluman simet Mang rebu-rebu, malah Mang ratus-rebu, bet eleh ku jalma saurang. Waduh, 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 waduh. Rasakeun ye. Aing anu bakal meruhkeun eta manusia deuleu ye. Aing siluman babakaur ye. Nu bakal nyerang. Hei balad-balad, urang serang bangsa manusia dulu. Para wargi sadaya
Ating cakakak harita balad-balad siluman babakaur, dina ngoning rek nyerang cenaka manusia. Harita siluman babakaur ngeprak wadia balad, rek nyerang ka umat manusia, mung hanya kal waktosna para wargi. Aduh. Saya waktosna para mitra sadaya dugi kadieu bae heula carios nyambung. Anu judulna nyaeta Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana dina bagian ke-88. Insyaallah enjing urang teraskeun dina bagian ke-80.